Yo, assalamualaikum barudak sampurasun sedena kumaha damang. Aina urang bade ngebahas sato. Urang mah aina mah ngan misahkeun sili-silina ka akuarium nu leuwih leutik. Kunaon? Naha da urang teh ieu teh bade masihan marap sili, ngasih silina teh kaluar wae jadi palaur bisi paeh di tengah-tengah. Yang apa caritana tonton ieu jeung ulah hilap keur subscribe, like, komen jeung share video ieu. Ame maneh apal informasi-informasi anu paedah jeung manfaat tina video ieu. Yuk. Yuk, anya urang terus di akuarium urang tah. Tah eta teh urang teh kan terus katinggal ya halmuna. Tah akhirna urang bade misahkeun silina ka akuarium ieu tah. Bakal lumayan gitu. Mungkin misalnya orang beri share sidat muka itu, orang mah sebenarnya tina ide oge, nulis analitik, kayak disiplin dirinya oge. Tapi yang dihaca dirinya ame kebiasaan lah di parat kurang. Ame misalnya pas di satu karena ide, biasa bareng mamna. Di tadi orang masihan bang, eta bangkong, bancet, kadieukeun silina teh keluar engka malah di daharan ku anu lainna. Ieu mulai. Ya, alhamdulillah silina tos diasupkeun tuh. Tadi itu sili tadi itu sili leutiknya itu tadi murah bisa we nya saat kene anjing tina tina pose nama sadar kayak gitu lah. Tah kiru kene tapi kurang mah ieu engke pondasina bakal hade tah. Ada mah kiru kene gitu. Oke we. Engke bakal ditinggalikeun aquascape tina anu tina niatan nyanak ieu jojol jadi aya bedana. Oke lah. Oke bakal di videokeun. Ayeuna tong hilap keur subscribe, like jeung share video ieu. Ame maneh apal ame rencana maneh marane apal informasi nu hadir tina video ieu. Sakitu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.